Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Sampurasun para wargi nata saigel digigireun simkuring ayeuna tos aya seniman Sunda anu jenenganana Kusnadi anu katelahna Om Engkus. Om Engkus ieu tos lami ngadendangkeun lagu-lagu Sunda anu tangtosna para pecinta musik Sunda upami Om Engkus ieu ngadendangkeun lagu tangtos tarangeun uningaeun. Tah ayeuna Om Engkus teh nuju ngagarap single hit anu judulna teh Dua Pilihan anu karya cipta Abah Ono. Langkung jelas urang taroskeun urang kupas eta lagu Dua Pilihan teh naon sih nyarioskeun naon sareng kapayuna hoyongna jiga kumaha ieu dina lagu Dua Pilihan karya cipta Abah Ono ieu. Wilujeng sonten Om Engkus kumaha damang. Alhamdulillah. Nah, ieu para wargi sadayana Om Engkus teh gantengnya walaupun remaja kolot tapi masih terlihat muda-mudanya. Om Engkus ayeuna nuju ngagarap lagu Dua Pilihan. Para wargina tasegel meureun hoyong kuninga. Naon eta Dua Pilihan teh biasa dicarioskeun? Ya, anu dimaksud dua pilihan eta teh jeung mung saukur naon teh istilahna lamunan lah Lamunan ngalamun meureun. lamun. Tapi sanes sesuatu anu kaalami ku Om Engkus atanapi hanya kang hiburan we kitu tah. Ya, eta mah janten hasil karya Abah we. Eta mah kitu hasil karya Abah dipercayakeun ka Om Engkus gitu. Kalasan dipercayakeun ka pribadon gitu ya teh. Kalasan dipikeseun ku pribadon sedih gitu ya. Dicocok lah gitu nya. Sanes-sanes cita-cita pribados teh gaduh cita-cita miduan Gitu mah. Paya teh aya alurna ka dinya gitu tah. Oh teu aya gitu nya. Janten pas lagu Dua Pilihan teh pas sareng karakter vokal Om Engkus gitu janten Om Engkus tanpa pikir panjang oke lah gitu tanya siap. siapa gitu. Tah ayeuna tos nganyanyikeun lagu Dua Pilihan eta naon aya kesan naon atanapi perasaan naon dina lagu Dua Pilihan eta? Ya, naon teh terutama kaum pribados ya kaum pribadi ya Iya. merasa bangga. Mhm. Sareng asa heran nyalira deui bahkan abdi mah duwi ka naon teh ieu mah naon teh anu kaalaman ku pribados Iya. duwi ka nangis teh ninggal yang lagu nyalira padahal mah naon itu kapasitas pribados Iya. biasa naon teh nganyanyikan seperti anu diciptakeun ku Abah gitu nya. Lagu Dua Pilihan teh gitu. Sareng asa karaos pisan janten mikanya Abah ka abdi gitu. Cenah karaos eta Karaos bukti pisan kanya gitu. gitu tah. Buktos gitu. Tah ayeuna ka Om Engkus harapan ka payun lagu eta kumaha tah? Ya mudah-mudahan mah cing janten barokah. Barokah gitu nya sih. Cing janten barokah khususnya kanggo pencipta atau umumna kanggo ya baraya anu ulu biung anu ngiring ngarojong dina gitu memperjuangkan jantenna Lagu Dua Pilihan ieu sing janten barokah Tah ieu lagu itu salasna sebenarnya kanggo anak muda, kanggo orang tua, tapi semua umur gitu kan menurut Om Engkus gitu. ya aing hoyong mah janten untuk semua umur gitu baik kalangan milenial atau napi kolotnial Kolotnya kolotnial kolotnya lah kolot. Kolotnial. Jadi kolot
zaman baheula jeung kolot ayeuna jadi kolot nyal lah Ini gitu. kalau nya Eta para wargi camkeun nya eta aya paribahasa baru ti Om Gus kolot nyal. Jadi aya milenial aya mah kolot nyal gitu eta. Mangga teraskeun Om Gus. ya, sareng abdi teh istilahna nyuwunkeun doa lah sadayana nya khusus nama anu mikalanep kana seni Sunda kantenan anu sok gegerewekan dina di YouTube, di YouTube atau tapi di WC supaya lo berkarya lah berkarya gitu. Tah ayeuna Om Gus tadi kan dua pilihan terus pasti ya kan klipna atosnya atos di damel. Nah itu kak pemipar wargina tasa ego hoyong terang lagu sareng klipna cing di alamat linkna di YouTube-na pantos aya berenang cing sok sebatkeun linkna teh di mana gitu tah. Ya alhamdulillah ya channel teh dina Natasha Eagle. Oh, Natasha Eagle. Karena ketik Natasha Eagle kami pada milih lagu dua pilihan kantun nyerat dua pilihan. Ya kalau teh Natasha Eagle gitu ya. Aya ada langsung gitu. Tah teh parogi Natasha Eagle tadi dieu Om Gus terus ngabewarakeun yen lagu dua pilihan teh gampil kantun diketik we di Om Google Natasha Eagle atau nepi dua pilihan terus langsung keluar ta eta dina YouTube Natasha Eagle eta lagu teh tantos meureunannya sanes Om Gus we meureunan aya karya-karya nu sanes oge gitu aya di antawis nama King Yano take King Yano saperdak King Yano engke simkuring tantosna yang ngobrol langkung jauh sareng King Yano nyata King Yano teh salah satu seniman dari kota Cimahi penuntos nyiptakeun beberapa lagu yang hit sanes lagu kacangan Om Yano teh gitu tah. Tangke insyaallah ya waktu surang ngobrol sareng King Yano gitu tah. Mangga Kang Om Gus raskeun kumaha. Pokoknya dina Natasha Eagle teh dan terus abdi wunggulnya anu nyanyi teh nu aya dina YouTube teh malihan mah aya King Yano aya Cep Reja Sukma dinya ngawihkeun teh pami King Yano mah di antawisna Hanjelu ciptaan King Yano gitu nya. King Yano sareng pangarasa Abah Asano gitu nya. Terus aya deui saha teh sapara kanca we beunanya alhamdulillah terus ieu rada rempeg gitu nya rada rempeg tah Om Gus kan ayeuna mah jarang ya anu resep kana lagu-lagu Sunda teh gitu kan resepna kana lagu barat lah baru ti luar gitu tah ayeuna Om Gus kumaha sih kesana atanapi biasa nyanyikan lagu Sunda ya kebanggaan teh gitu tah. Abdi pribadi kan Ya. si Aalid ya sangat bercita-cita lah hoyong nyanyiikeun nya di antawis nama lagu urang-urang lagu Sunda kata mah kan ya abdi mah aya istilahna sanes nyepak dada gitu. Mun bapak tukang reog di Bayun. Terus nya abdi mah kan istilahnya pami aya kahoyong sok nembus gitu misalnya ka mana gitu. Contohnya seperti kasih aya Jatnika ka semua Haji Darso ayeuna kan resan aya nu pikanya bisa ke pribados nya Kesempatan gitu nya. Pangrasana Abah Ano sinereung King Yano kata pipisan ka abdi gitu. Mudah-mudahan berenang dua pilihan sareng anu lagu anu bade digarap ka payuna aya dina kasuksesan berenangnya. Mangga atuh terakhir Om Gus bade ngucapkeun terima kasih ka saha mangga sok di ucapkeun. Ya hatur nuhun nya terutami ka Allah Subhanahu wa taala anu kaduana panginten ka para pangresa Abah Ano sinareuna King Yano. Alhamdulillah pisan pribados parantos dipikanya ku beliau gitu nya hatur nuhun pisan
Oke ka wargi-wargi para sahabat-sahabat anu aya di YouTube gitu. Media sosial lah Nya media sosial haturkeun nuhun kana pangrojongna mugi lagu dua pilihan ieu cing janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah hatur nuhun kasadayana. Ya. Oke ka ya keluarga pribados nantinya haturkeun nuhun tos ngarojong ka pun bapak terutama sangat mikalana pisan kana lagu Sunda teh Sunda. gitu. Seni Sunda. Nuhun alhamdulillah hatur nuhun kasadayana. Nah, atur nuhun Om Kus waktosna mugia lagu dua pilihan dina kasuksesan sareng kalancaran. Amin amin. Para wargi nata saegal eta obrolan sareng Om Kus mugia aya dina kasuksesan kanggo Om Kus sareng lagu dua pilihan sakali deui simkuring ngemutan bilih hoyong terang karya-karya Abah Ono sareng King Yano mangawe ketik di YouTube Nata Saigal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.